Bandungi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tantuna midangkeun lagu-lagu Sunda. Cinta lain saukur carita. Penyiarna personel band Sundaland sia. Hayu orang Sunda manco di P 102,4 FM. Oke, Wilujeng Wengi sadayana. Wilujeng Wengi Kasadayana aya saha teh? Aya Adwe, Aya Pitin. Sareng teu sari. Wilujeng Wengi sadayana. Wilujeng Wengi orang Sunda. Dugi kata biasanya ya ayeuna teh hari dinten kagenep sasi Juli 2002 genepnya. Oke. Sabertos biasa dugi ka tabuh 7:30 ya. Leres. Aya gelaranna Sundaland. Sundaland. Sundaland teh gelaranna lagu-lagu Sunda. Lagu-lagu Sunda semua. Terus informasi aku bahasa Sunda. Leres. Terus lagu-lagu Sundaland. Leres. Soalnya anu osnage personil band Sundaland. Sundaland. Itu cenah. Nah, di Sundaland teh tos ngaluarkeun album. Nami albumna Eng Ing Eng. Aya 8 lagu. Terus laguna tos tiasa didangukeun di Spotify. Leres. Wapidin atuh kamerana dilereskeun teu katingali. Tinggal naon Diputerkeun geserkeun. Oh, sok we tingali tayang tawon atau naon eta? Rada katingali kanan. Uka-ukan. Tayang tawon. Itu sana. Gusti teuing jeung teuing. Lagu-lagu Sundaland teh terus aya di Spotify. Aya. Terus aya dina YouTube. Iya. Terus kangge WhatsApp bikin status di WhatsApp atau di Instagram, di Facebook oge aya. Leres. Tuh, cek mangtang wa subhanallah meniru. Sugante. Wilujeng Wengi Kang Atang kumaha damang. Ulah masihan bae takoyaki deui. Wios sareng awug ogenan. Sok dibabaca. Ulah isin atuh. Sing api-api bung gitu. Api bung we. Nah, bili anu peryogi takoyaki mangga dong wae kaca jalan stadion. Anu warung teh warna beureum nya banyak. Namina Kang Atang. Aduh, raos pisan mantap pokona nama. Sanes Atang dan Tang. Oh, takoyaki Mang Tang. Raos pisan. Iya. Mangga ka stadionnya sanes main bal unggul ka stadion. Antun kadinya aya takoyaki Mang Tang. Aya naon ya ayeuna teh wengi ayeuna teh? Malam Salasa. Aya naon gitu di Sundaland teh? Oh, di Sundaland. Di gelaran Sundaland teh aya naon? Paling membahas lagu moal. Nyanyi deui wae nya. Nyanyi. Kelah kumaha komandan kan aya. Tanah dongkap komandana. Kapagat ieu saurna teh naon namanya teh? Macet. Leres. Jam sakti mah nembe arwih damel. Terus macet pokoknya nama Ciamis ada macet. Siga nu hoyong dikintun tuh nya. Ulah disebut-sebut teh disebutkeun tuh. Jadi Kang Tang jadi we langsung. Ya Robi dikintun cenah. Raos pisan kamari. Hapunten Kang Atang aduh. Punten ya. Puntennya Itu geuning wapidin wae. Hampuraeun. Kan mah Gusti teh. Takoyaki Mang Tang raos pisan. Bilih aya nu bade masihan martabak, sorabi, nasi padang mangga ditampi musim kuring. Curiga lapar. Aya sakeun. Kan? Aya Mios sakeun. ditampi wae. Ya naon ya? Naon teh aya tulisanana eung? Opera. Nah, jadi opera. Opera mah tutup we Pak. Kapencet teh. Ai opera teh anu teh kalapa teh. Sanes. Main bola nih. Mang Entang karunya ginjiapun. Soak cenah ge sugan teh naeun cenah. Geuning cenah we aya jurig cenah. Tapi da penting. Oh, da geus pentingnya. Ai pek teh udin borokolo. Damang. Geningan aya. Nembe dongkap komandana. Macetnya.
macet. Sugan mah Ciamis. Rada kaditukeun Lan? Tah ieu kamerana Wapidin geserkeun Atuh sing dempet we. Mau masalah ieu. Kadeketan komandan dah. Tuh akeu komandan wae daekeun. Nah jiga dulu sumang euy. Aing nyane si ganusieun kuing kan. Dicipok si akeu. Waduh. Untung jauh. Oh pindah ieu nama. Kel kirim link nanti kena kel. Oke, siap. Oke. Ana ya. Nya tuh nya di kana poskeun. Kumaha ayeuna teh? Aya naon ayeuna teh? Abah biasa ngobrol naon. Acan. Semoga ngantosan Baru buka-buka. bisi diadu soalnya. Sugan teh ngagibah gitu henteu. Teh tara. Eta Wapidin. Wapidin kalah ka nyebut-nyebut takoyaki juga hayang dikirim geura. Tang besok arisin aing mah geurang. Takoyaki raos pisannya. Kamari sareng awug. Awugna mah disebut. Enak tapi memang enak awugna. Mantap lah. Tuh aya Yamaha Ciamis join cenah. Wilujeng wangi. Wilujeng. Ka Yamaha Ciamis. Aya Bung join, aya Radio Pitaloka 883 oge. Iya, mantap. Aya Abah Uma, Ya, Wilujeng gabung ke sadayana. aya Tiposa, terus aya Aturore. Terus ada Aris Munandar. Wilujeng Aris wangi. Munandar, Wilujeng Wangi. Aya Eko 313. Ada Si Ake, oh iya teh posisi teh tibaliknya. Dibalik kumaha? nu mana nanti balik. Nu urang jadi di ditunya. Ti dia mah tinu nonton mah betul. Oh betul. Benar. Katuhu. Ngan aya nu salah. Di katuh. Abi jadi jabrig. Sugan aing teh ieu anak nakal. Mun anak nakal ku ditekel. Lain diteke. Tahu sugan mah. Disayang-sayang. Tuh, cek Mang Tang ya teh cenah ojekna nuju libur. Ih, bios ngentang teh ngarepot. Khusus Ciamis. Tuh kan libur. Anak reput we bios. Lasok nawar Bias ulah ngentang. Atur nuhun. Itu ya ayeuna teh Kumaha? loba pisan masalahnya di Indonesia nya. Kejahatan naonnya. So apa ya nama kehidupan zaman kiwari. Jadi ayeuna si masyarakat di luar anu sarjana hukum ya. Sarjana hukum pasti apa di masyarakat awamis kudu apa Baris. istilah-istilah dina hukum teh gitu. Jadi mungkin naon teu buta teh ketika manehna benang ku permasalahan hukum gitu. Terutama korbannya. Nah eta. Lo nama korban Gitu. Jadi aya 10 istilah ya urang maca ieu nya artikel. Oh, was istilah hukum nu wajib apal gitu. Nu eta suara motornya. Nah dia masa tarik pisan euy. Urang pindah dieu ka dieu. Depan dia mah road race. Malah tina pedah teu balem tah. Motorna, Ngangat si Akel. motorna make mic. Tah nu kahiji teh jurisprudensi cenanya. Jurisprudensi. Jadi jurisprudensi teh asalna tina bahasa Latin. Nyaeta jurisprudentia cenah. Nu berarti ilmu hukum. Dina bahasa Walanda katanya dikenal ku istilah jurisprudensi. Jurisprudensi ya. Nu berarti hukum peradilan atau peradilan tetap. Gitu. Eta teh jurisprudensi. Itu nu kaduana ieu mah karek istilah singkat teh nya. Da dipanjangkeun mah kudu SH euy. Urang kan SB sarjana band. Wapidin sarjana naon? SC. Sarjana cacing. Cacing keremi. Mana bunga si Akel ka aing teh goblok. Cacing keremi ST. Awas ya ku aing dicenek. Nu kadua teh konstitusi. Tina kampu dijelaskan tina segi bahasa istilah konstitusi asalna tina kata
konstituer bahasa Perancis nama. Wih, mantap. No artinya ngabentuk cenah. Maksudnya nyata ngabentuk nata jeung nyusun hiji negara. Itu oge dina bahasa Inggris kata konstitute teh. Bisa diartikan karena mengangkat atau mendirikan atau menyusun. Eta teh konstitusi. Konstitusi teh. Jeung konstituan teh sarua teh teh. Jika nama teuing itu. Pokoknya ngabentuk negara. Oke. Itu dina bahasa Belanda istilah konstitusi digunakan sebutan grondwet. Nah, undang-undang dasar bah. Oke, iya. Jadi istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem tata negara suatu negara. Jadi sistem ieu mangrupakeun dengekeun. Itu jadi regapkeun ku sim kuring. Mungkin ieu Jepirkeun. Sirit ya. jadi kumpulan peraturan anu ngabentuk ngatur jeung atawa memerintah negara. Peraturan eta aya tertulis sebagai keputusan badan nu berwenang jeung aya area nu teu tertulis. Biasa merupakan kebiasaan dina praktek penyelenggaraan negara. Makanya pengertian konstitusi nepi ayeuna bisa nunjuk pada peraturan ketatanegaraan. Ketatanegaraan. Baik anu ditulis oke henteu. Leres. Terus aya deui ieu asas legalitas. Ya temana rada berat ya mah. Ya sangkan arapal. Iya, benar. Ayo ulah nu teu paraduga wae nya. Benar. Mau kurang diserahkan kasih subla. Semua jauh tina calana jero. Pasti naokenan konstituen pokoknya. Konstom. Calana jero jeung jero calana. Perjeroan. Custom. Jadi yang dibikin sina ngatur tema teh orang rada sanksi karena teh sieun benang ku hukum pidana penyiaran. Saulah perdata we. Naon gitu perdata. Eta anu sok rada di meter-meter kan. Bata anjir. Eta mah sabata dua bata tanahnya. Perbata eta. Oh. Apal da wing mah kana yeun Perbataan. Aya. Ieu naon nanti lah calo tanah abi mah. Kribo, cuang request bo. Oke, Bo. Ledukan, Bo. Oke, Bro. Tulikan. Tuh, sekali ku aing belokeun kana jeroan kieu. Si Ake udah gitu namanya. Nu katilu teh asas legalitas. Lain-lain urang ngadengkeun si Ake kan. Dipisahkan bagening mana jadi bebas. Berarti salila ieu teh tertekan ku didinya kan. Sieun jeung selakeun kumaha tapi da juni tai angger aing mah da goblok. Sieun ngaragapeun. Sieun nangkep. Tah ieu kudu diklarifikasi ku urangnya. Urang sok kadang si Subla mah da kadang jadi boti kadang tah. Najis teuing boti. Ieu bieu ge resep kene kana. Urang mah paur. Eta teh heureuy. Heureuy sabenerna mah. Ternyata si Akep sorangan ge ruas. Soal segala nama teh. Sakali ayana misa, jika lepas tina monyet gedog. Kuda. Monyet gedogan. Apa yang kok aya monyet tidak keluar tina gedogan. Buka curigai jeung abah mah nya, asal bebasnya nya. Tah urang ieu Abah mah tara macem-macem. Curi-curi. Ayeuna justru Ai ka aing masih janu keuheuh. Nah, jeung ka abah beda tinggal itu. Sieun ngagabruk. Jadi antara dua, sieun ku akang atawa hayang nyamber abah. Bah, ayo deh. Bah, Ya calana mah tong gara deteng geus jadi parem. Oh, Iya tadina tarik teng tadi bah sing saring set pageuh iket. Ulah anu logor. Ya kan, teu saring set pageuh iket ge di ieu tuh di karbit. Tuh tutupan lakban. make person, Bah. Yang disebut teh dem.
Ulah dong. Lain ke Pas dibuka ngaburuk-buk. Asak. maksudnya di karbit teh las karbit maksudnya gitu. Di karbit. Ini asian karbit cenah Bang. Karbit. Jadi kan rarajis mana. Geus ngaburuk-buk mana. Pan pengalaman Wapidin gitu ya semua karbit. Gurame ge geus ngaburuk-buruk mah di sairnya. Tinggal ditakol Bang, lin cair. Ai deket abah mama nih ceria gitu ke aing mama nih cuau besiat Ya kan mun ke urang di tempatnya makanya orang mun ngobrol teh jieu geuning. Tuh. Ngarengko gua anak beuki deket teh beuki kieu. Urang teh. ada hamat Bisi rabies. san mudah kagel-kagel acan teh Rabies power. udah jeung komandan mah aing mah tuh manis rasi Layan Gini sigeng lah. Aya BS mah anjingnya. Ieu mah da lain, ieu mah Doberman. jadwal monyet cenah monyet Lebih bahaya itu. Geus cing dilanjut deh ya. mangga Oke, guys. Katiluna asas legalitas. Oh. rasa Tuh cicing cik di pilihan lu gampang. siapa asa Jadi asas legalitas teh nya eta suatu asas hukum nu hukum henteu bisa diberlakukan surut cenah. laras Gitu. Bobby. Nullum delictum sin previal lege poenali. nulum prokotulium Cicing. prekenaliati ali Jadi prokotut. prokotat Titiran. Itu kan geus digabukna. deruk Dina pasal hiji ayat hiji KUHP pidana Laras. berbunyi cenah tiada suatu perbuatan dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada sebelumnya. oh laras Jadi asas legalitas teh nya eta upaya paksa mewak itu penangkapan, penahanan, penggeledahan jeung penyitaan. Nu hanya dilakukan dasarna tina perintah tertulis oleh pejabat yang Berwenang. diberi wewenang. Tan nukri boge can legal, tan nukri boge. Acan. abi mah legalna Eta masih kene palsu. abi mah gaduh asas praduga tak bersalah Nah, eta bener, eta dina Bener, hukum. bener. Eta teh asas praduga Tak bersalah. Bukan laki duka wewe. Moal bisa wakanang tukun sieun langsung salah atau henteu kan kudu proses penyelidikan, penyidikan gitu. Bener. jadi Selidik centang heula. bersalah gitu nyangnya Selidik heula. kecuali katempo si ake waker iya kan Sinarian sirit apa asas praduga tak bersalah. Loba dituduhnya. Loba tersangka. abi kan alhamdulillah S3 luang Nya. SD SMP SMA gitu ayeuna nganggur Yes. Urang mah S4. S4 S5 sekolah agama TK SD SMP SMA. teu uing mah teh sekolah agama baheula teh kan teu Dan aya Jadi, bola mah. cicing nengkeun ya. Jadi asas legalitas eta prinsip laras bahwa seseorang teu bisa dihukum kecuali atas dasar undang-undang nu geus aya sebelum tindakan dilakukan. Gitu. Jadi asas ieu teh ngarupakeun dasar tina hukum pidana gitu. Saya ya Bobby Penjol. Bobby wilujeng ngomongnya Bobby Sehat seluruh. Sehat Damang. teh Bobby Penjol teh. Sehat we blur. Terus ya wah cenah Wapidin damang ya Alhamdulillah. Abi bila cenah putrana Undai Hercules. neng Ede aduh Gusti teh damang sehat geus Geus ageng geuning nya. Neng bela istighfar. tingali uwa aya ieu mah geus gondrong neng sugan mah jadi ieu naon namina teh Ahmad Albur Kawan lembur. Moal apalin dok aya mah Ahmad Ali. Moal. Mun Ari Keriting apa? Mun abi mah sanes Udin Keriting Cabe itu mah. Udin bin Atang. si abah tak kena binatang deui ake bin atang Teu nyambung. adi lajeng deui Bapak komentator Komentator juga bola. Terus narasumber. aya deui hukum perjanjian. Nyata cabang hukum nu ngatur
tentang perjanjian atau antara dua pihak atau leuwih nu ngabogaan tujuan jeung nyiptakeun hubungan hukum anu saling mengikat jadi perjanjian lah kan. Taman Wapidin mah ayeuna hukum perjanjian jeung jin. Eta mah atuh disebakeun si akewe lah. Ajang teu Eta jin. kumaha sih perjanjianana? Jadi ente dijadikeun tumbal gitu. Mungkin dibere jadi ieu jadi teuil dina untuk jin. Jadi ganjel. Jadi perjanjian itu Gelajang. bisa berupa tulisan tertulis atau lisan. Oh, lisan nggak bisa Bisa ya? jeung terus nyakup berbagai halnya. Jika jual beli lah, sewa menyewa, kerjasama jeung sebagainya. Oh, ya hukum. Terus aya harita. Bawa waib keur babangorna. Oh, jiwa gantengna gitu. Urang kan meres loba mereskeun masalahna bah. Nepikeun ka eta aya hiji nu urang mah naon gogoda gitu. Nepikeun ka naon kurunyeun perjanjian sangkan si waib teh ulah ngadeukeutan we eta awewe. Gitu. Da keukeup nepikeun ka Acan. Wah kaceut. Acan. Kela. Suku aing gak gencet goblok. terus masalahna kunaon ku urang ge milu dicaramnya. Rek atuh mah nya jeung usia 75 tahun bah. Tapi kekeh. Atuh kira-kira atuh taman celok lokok di betot monyong atuh Pedofil atuh kitu mah nya. anak di apa pedofil 76 tahun sih dia pedofil nu kitu mah. Apaan eta ge asup. Pedofil. Jadi resep ka jelema nu geus balik deui ka budak. Sublah aing mah. Aja nih make sabun aing. Gas ya cicing. Lanjut ya. Ya. Nu kalima teh hukum pidana. Laras. Nah, ieu nu sering kadangu kan pidana perdata kan ya. Laras. Jadi hukum pidana teh netepkeun aturan mengenai pelanggaran jeung kejahatan anu ngarugikeun kepentingan umum cenanya. Eta pidananya. Terus disertai ku ancaman hukuman bagi pelakuna gitu kan. Nah, terus sementara definisi hukum pidana nyata saperangkat peraturan nu nangtukeun tindakan-tindakan nu dianggap ngelawan hukum. Jeung netepkeun sanksi pidana jeung pelakuna gitu. Eta pidana benernya. Nah, tujuanna teh jang ieu subla. Iya mah pidina ya. Tujuanna teh jeung ngajaga ketertiban umum. Laras. Ngalindungi masyarakat tina tindakan-tindakan nu berpotensi ngarugikeun. Laras. Hukum pidana diatur dina kitab undang-undang hukum pidana KUHP. Lain dudukna eta teh disebutna teh Kuhap nyang. lain beda jeung. Oh beda. Anu ngelompokkeun perbuatan pidana ka jero dua kategori utama, pelanggaran jeung kejahatan. Oh, eta kamu pidana. Jadi kan loba Kang ya disebut hukum pidana teh. Udah non nenggul. Eta pidana. Pidana namanya. Nyeduhan itu Oh, kan pidana, terasa pidana dilaporkan geus beunang pidana. Wapidin sok nyeduhan. Nya. Awan. Oh, Kasaurang bau bukan nyeduhan. Terus MK ya, MK pidana. Kang saminya. Maling kacang. Pidana. Wapidin mah masukna ka hukum rimba cenah. Nya dabukna kitu jadi jiga rimba. Lain. Kan ieu mah terkenalna WPTMK cenanya Wapidin tukang maling kacang. Ada lain aing mah. Karena kacang nabungkul jeung daging aing mah. Tewak tahu pidana. Jadi lo banyak maling bentuk-bentuk maling banyak. Ya. Nah, terus nu paling ieu ayeuna aya deui pasal-pasal nu ngatur karena anu jelema teresep ya nya si eta. Kumaha model karena asup ke pelataran imah ke halaman imah kan. Bisa dilaporkan eta lamun. Orang teresep Wapidin asup ka imah urang. Tewak. Aing mah kacida teuing balik deui we najis tuh aing. Jadi kan ambe sagala ge jeung aturan sopan santun Laras etika apa intinya? miring lebat Puncep. Montong. Dor bae. Balik deui. Sanes beda tumaros. Upami samisa. lambut cik pamajikan 100.000. Ya angek naroskeun. Amun sa model ayeuna
maling hayam. Hayam nanti nepikeun ka Hamil. ditumpakan. Hamil. Sama ku si Akeo kamari kejadian. Geus pidana geus lapis kan. Oh, berlapis itu Kaji jangan malingna kaduana tindakan nu kituna. asusila nanya. Tidak berperi kehewanan gitu. Nya. Atuh da eta mah jigana akang mun kitu geus langsung dihukum mati mah urang akan hakim mah. Paling tiramkeun langsung dah. Can dipake cenah. Lamun di perhayamannya. Itu masih panjang bah? Sekitar 9 menit lagi. Oh, Awan. muka genep teh nyata hukum perdata. Laras. Tadi akang ngomong hukum perdata. Laras. Ya ulah padu coplok ngomong gitu berita apa naon eta akang. Iya, ai pernah. Pokona akang ti ayeuna geus kudu mikir. Segala istilah nu diucapkeun teh akang teh kudu apal hartina. Apa ngasok pohon deui eta sabarana nama. Jadi pas gitu. Ulah ieu mah cenah geulis mah alternatif cenah. Kan goblok. Gus golis, gus musik deh nya. Relatif ai geulis mah. Udah salah kenceng lagi. Ai geulis mah dah. Eta teh si Aji eta. Ngobrol gitu. Geulis mah dah legislatif. Oh, cek aing teh MPR DPR. Gareulis. Gitu. Nah, hukum perdata merupakan cabang hukum nu ngatur interaksi antara individu jeung atau entitas hukumnya jeung sifat pribadi gitu. Jadi hukum ieu nyakup aturan hak jeung kewajiban individu atau badan hukum lah nya dina konteks hubungan sipil lah. Jelema gitu. Seperti kesepakatan kepemilikan aset, Jual beli. Iip cenanya. Pek ieu teh jeung Iip. Nu itu jeung Aji. Kita juga gitu. Siga cileur bagi dua. Terus tangguh. Aya sertifikatna teh. Aya, anu kawetan majang Aji, anu kakulon majang Iip. Tah ieu kapal tanker dua ewang cenah ogeuna. Ajang kapal buteuna mah jeung naon namanya teh anu? Yak. Opat sok cenah jarwal. Ai batuna. Batuna mah alhamdulillah ku abi teh dipasihkeun. Itu digoreng. Jangan balai. Ini ada parentangnya betul teu balai jeung candi. Candi jieun. Can Udin. Nah, tapi iya Kang warisan, Laras. pernikahan. Oh, dan masuk kana perdata. Perceraiannya, terus kontrak teh asupna perdata. Gitu. Jadi engke penyelesaian lagi ketika aya kasus perdata tehnya beda jeung pidana. Gitu nu dihukum sekan gitu. Aya perdata mah jigana lain kitu. Tapi aya kemungkinanna tina hukum perdata bisa Dipidana. dipidanakeun gitu. Ya, lamun aya tingkah pola nu emang asupna karena golongan Dana. Tak dengekeun akeu jebirkeun. Jadi dina perdata. Itu tadi kayak kadenge mah. Dina perdata ge pasti mun didetailkeun mah pasti nepi karena aya kelakuan nu pidanana. Sabalikna kitu dina pidana iya mah Bisa perdata. diperdatakeun. Cenah akang baheula pas mayar kurang. Darmaji cenanya ada har 5 ngaku hiji. Bala-bala aja katanya. Tetap perdata. Karena kayak di perdata kudu dibayar Ya. 4 deui. Nah, 5 pidanana nipu eta ngaku pengakuan salah. Tah, asupna kana hukum pidana nomor sabaraha teh? Teuing atuh eta mah. Kecuali dahar Mungkin nu ngitungna hakim eta dahar mah. 5 ngaku genep lah. Kenapa bager lah. Eta alus. Eta mah tibalik nu dagang lah dihukum. Dipotong masa remisi cenah kenanya tina 3 poe jadi kana sabulan. Gitu. Loba teuing. Itu orang Sunda. Nah, dia pasti di dia seueur nu sarjana hukum lah terutamanya. Si barantuan ge dina komentar. Itu kumaha sih sugan aya nu patut di non diketahui ku masyarakat. Info terbaru Langsung gitu. Sampean ulah nepikeun ka ketika aya proses hukum nu berkaitannya hukum bingung. Iya. Jeung diulah nepikeun ka hukum teh tumpul ke atas tajam ke bawah. Kan eta teh penyakit hate kan ulah ka ngobrol kitu kan. Da eta mah Wah heula sia teh. da eta mah paku mun teu salah teh. Ai kaluhurna mah buleud emang ka handapna mah seukeutnya. Ku payung. Ku payung. paku Iya. usuk. Cek mang tang mah cenah eta mah
hukum rimba mun maling hayama. Hukumna kawinkeun we jeung indung hayamna. Gitu. Bener emang Bener tapi Asina, ai anakna eta milik saha engkena Kang Atang? Eta mah kayak Bagi 2. kudu ya musyawarah cenah. Aya hehehe cenah. Anjing tinggalin euy. Lu jangan wangi. Naon teh mana Kang cenah. Hukum Hukum cenah hukum. Bapidin dihukum. Terus nanti ya udah gitu. Tak gitu. Lanjut Bah. Oke, aya 2 menit deh. Aman. Nah, nu katujuh teh restoratif justice. Ya, ya mah sering iya. Sering ada Restoran ya, mah. Nah, ayeuna kan restoratif justice teh keur Justice Pak. Jasa titipan atuh di PRJ ayana. jasa titipan Jasa tipu-tipu. Jasa tipu-tipu. Restorasi justice. Just friend. Jadi eta teh salah satu proses di mana para pihak nu berkepentingan dalam pelanggaran tertentu papanggih ngariung yang menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Kumaha nyelesaikan akibat tina pelanggaran eta gitu. Jeung kahareupna itu jadi Damai menanjang. ente jadi Damai mah di sasalaiman ke amplop. jadi dibereskeun. Alam tempel. Dibereskeun jigana sebelum karena ngalangkah karena pelimpahan ka persidangan. Jadi sok maneh boga hutang ya. Kasih ieu da maneh nipu tadi nama jeung ieu ternyata henteu. Sok ayeuna maneh balikeun cek si itu teh sok pokona mah aing mah cek nu korban teh balikeun duit ieu. Atawa tuker lah imah maneh kurang dibawa masalahna jadi beres tah si pihak jaminan kepolisian teh menengahi itu. Terus we jadi geus langsung geus Dia bubar menanya jadi taya masalah di nu restoratif. Oke lah nya. Oke. Nah, ya tuh deh. Ngobrol nggak? Aya meureun sadah geura atuh ditang ngomong atuh teh. sok geura babaung atuh. Aya teu cenah deui sada. Aya tuh Aklin. Kadangu aya mah. Ayanya. Aya. Cek hehehe macam Bang Pidin juga namanya sok nyolong hayam macam. Lah kacerita menggengetan aja. Terang-terang wae mah geuningan kantos dipaling ku abi hayamna nya. Apa tuh hayamna teh disumutkeun dina buuk di luhur. Sumina. Eta bulu hayam lain. Sanes bulu taeun. Bulu kelek. Wilujeng wingi sadayana nu aya di TikTok Yo, wengi. Terus nu aya di streaming peaceradio.com atau aya di 102,4 FM Wilujeng wingi sadayana. Wilujeng wingi Kang Uyad ya, Kang Dayu di Lepsi. Nyo si Dayu. Wilujeng wingi. Substation di radio. Rocker dia itu rocker. Ya, eta legend ya. Rock dude. Oke, kumaha nak? Lanjut tiba. Oke. Nah, terus saya jadi istilahnya. Istilah hukum nu sok sering kadang teh terdakwa cenah Bah. Waduh. Jadi pengertian teh nyata jelema nu karena kelakuanana atau keayaan dasarna ku alat bukti minimal eta didakwa itu ngelakukan tindak pidana. Nah, terus dituntut. Nah, dipariksa terus diadili di sidang pengadilan. Jadi definisi terdakwa teh nyata seseorang nu diduga geus ngalakukeun suatu tindakan pidana. Terus aya cukup alasan jeung dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan gitu. Jadi kan kudu puguh lah nya disebut terdakwa teh. Tersangka gitu kan terus terdakwa. Aya saksi-saksinya. Nah, jadi rumusanna teh unsur terdakwa teh rumusanna kieu nya. Di antara kahiji diduga sebagai pelaku suatu tindakan pidana gitu. Di si ieu ya, diduga si ieu ya gitu. Masalah. Nah, terus nu kaduana cukup alasan jeung ngalakukeun pemeriksaan ka si jelema eta
di depan sidang pengadilan. Aya bukti lah nya, aya saksi. Terus atawa jelema nu keur di adili di sidang pengadilan eta terdakwa atau tentunya nu yang gampang. Oke. Nah, disebutkan lamun tersangka tingkatan robahnya jadi terdakwa sanggeus aya bukti leuwih lanjut nu ngaberatkeun gitu. Terus perkarana geus mulai disidangkeun di pengadilan. Jadi kedudukanna kudu dipandang sebagai subjek tapi sebagai subjek yang temenang diperlakukan sekehendak hati ku aparat penegak hukum. Iya, betul. Karena manehna ge masih dilindungi ku serangkaian hak yang nu diatur ku KUHAP. Kuhap akeh lain kurap. Kurap mah didinyalin. Aya kurap sampe, kurap tahu. Iya komenan ti Kang Arman cenah. Ngope atuh cenah. Eta anu sok dina parioping sanes cenah. Tapi tos teu aya pariopingna. Gentos aya. Pariaping ini. Gantos ku mioping. Jawa raping nu bahasa. Tuh aya Azka naon cenah aduh mau poek cenah. Oh, Balagbag aduh ya mah. nuju bergelap-gelapan. Ngahaja biasana jeung subla Nya. ngan pisahkeun jiga nu ginggiapeun. Sieun dikodok. Tadi geus ditangkeun. Sieun sabarna mah eta teh heureui ti urang. Sok jadi kadang normal kadang jadi boti curang. Kadang mah heureui urang. Sak mah sangkarna bener. Teu kira pada hamang patwe legeung saeutik wungkul teh. Jadi Da jeung sok heueuh deui sok. Kalau leuwih itu udah jadi jiga nu heueuh. di lamot punukna kuing. Aska teh baregbeg gitu teh. Aska. Terus saya abah ge moal sampurasun kasadayana. Sampurasun rampes. Bilujeng wengi abah gembol. Mun Gembol. sampurasun kasadayana rampes. Itu lain sampurasun Abah gemol. Sampurasun rampes kasadayana. Asia kemarin rampas. Rampas bitung. Kaos kamari di tungguan ku kakak. Asa wawa abah gemol mah eung. Saha? Lanjut. Wih, apunten. Bilujeng wengi. Asa nama. Lanjut asa nama. Cik tanya Kev. Aduh, bos aing sia seureun. Anu Noel bote bisa bote aing. Kang Arman cenah hadir di Baregbeg cenah. Alhamdulillah. Baregbeg nuju station di radio suganta teu aya na radiona cenah suganta TikTok hongkul. Oh, aya na radio Aya ge di aya. pisang. Aya di 102,4. Tapi lamun tos ginggiapeun dina TikTok mah ngalih ka radioan. Nya menyelamatkan mata aya na radio mah. Kadang geus bantena wungkul na radio mah. Pamina TikTok mah katingali aslina. Cek nanti kuningan Mang Pidin gaya buukna Ah, ti kuningan wae nyebut gaya. jika sayang gagak. Terausun akhirna ih aing mah. Aya Rifka jam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya tak Kev. Sakeun Potongannya. Mana? Rita Rifka jam. Jam. Buka tuh eta. Oh, Rafka jam. Tah merapka mah nya populer. Pepotongan sahaan. Oke. Abi pada Siti. Oh, Rafka mah watita fans banget dongeng di Pis FM. Mun wilujeng wengi watita kumaha damel sehat. Alhamdulillah. Wilujeng gabung. Tah ieu ge sami dongeng teu nyambung nu ieu mah. Mudah-mudahan we resep. Keun nu nyambung ke tos ieu. Ya, nu enakeun. Iya mah mantak jeung giapeun. Bagi diakeun da Nya buukna ge ieu pales. kan olah badan. Uji nyali. Jadi lamun tos terbiasa mah kayak model kolesterol teh lungsur. Alhamdulillah. Teras ginggiapeun sok rada damang gitu. Teras sapertos naon namanya teh anu pareureuss teh. Iya mata ikan. Mata ikan. Pokoknya mah mun karasa kukurayeun berarti tereh damang. Anjir tahu nu kesurupan dong. Ningali Wapidin nih kukurayeun tah berarti tereh sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jantan
obat. Cing geus cing lanjutnya karena hukumnya. Oh, lagu mah geus beres semuanya ya, tengah lagu deui. Atos kene kayak ngantosan request ya. Ada request lagu mah. Ya urangnya apa ya jelema 2. Anjir cenah yeung ke lagu naon ya. Urang mah tara menjolimi. Moal ayeuna mah kulantaran Pak Jauh moal aya kemungkinan ngalagu bah. Ya bisa. Tos 42 lagu sudah alhamdulillah kita sok hari lagu di mana gitu. Tiga bangkong we lagu rame. Pokoknya mah album kedua bledug kayaknya. Amin. Kayak dina rezekina. Terus nu kasalapan kasasinya. Istilah kasasi teh asal tina kata caser, artinya memecah. Jadi lembaga kasasi berawal di Prancis. Jadi ketika hiji putusan hakim dibatalkan. Ya itu waras. Nah, eta gara-gara deket jeung nu kali Kasasi dibatalkeun tuh. Justin Dewa ya. Lain kayak aing ngelila dalam kisah kan. Kapan gak dek begini lama sok kira Cicingang. ngeleper. Cicing nepi mana ya bi euy? Dibatalkan demi jang mencapai kesatuan peradilan. Jadi mulana kewenangan ieu ayana di leungeun raja beserta dewana. Disebut Conseil du Roi. Sana Corduroy kade ya. Jadi setelah revolusi nu ngaruntuhkeun kerajaan Prancis, dibentuklah hiji badan khusus tugasnya juga jaga kesatuan penafsiran hukum. Jadi merupakan badan antara gitu. Anu menjembatani pembuat undang-undang jeung kekuasaan kehakiman. Jadi lembaga kasasi eta terus diaplikasikan di negeri Belanda akhirnya diasuplah ke Indonesia. Diadopsi ku urang-urangnya hukumna. Jadi lamun teu puas ku ieu urang ek banding. Banding teh langsung kasasi ka MK. Eta teh bisa si hukum nanti pasti berubah. Dan bisa lamun dina vonis mah bisa nambahan tinu keputusan memehna. Bisa ngurangan atau bisa bebas. Dina kasasi eta teh. Pengambil keputusanna berarti presiden. Jauh-jauh teh Kasasi. Aya pengadilan MK teh Eta mah garasi. baheula sejarahna eta teh di Prancis. Awal nama di leungeun raja keputusan eta teh. Gitu terus ngarobah jadi revolusi. amnesti apa tuh? Amnesia eta mah. Sarwati tama request lagu Sunda cenah. Oh, Sundalen we teh. Sundalen we nya. Ya lagu-lagu. Aya Sundalen. Sok teh di pasihannya. Bari ngopi atuh Kang ngawangkongna cenah. Aya saritem ge pasihan. Nah, terus nu 10 teh ponis. Nah, iya terakhir tuh. Seueur keneh. Seueur keneh. Ponis kan seueur. Oh ya. Ayo poni lempar. Aya ponis belah tengah. Ponis pantai. Apa ke ponis pantai? Apal. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI nya ponis artinya teh putusan hakim di sidang pengadilan ya kira ya WA di teu ciri. Anu berkaitan jeung persengketaan di antara pihak nu maju ke pengadilan. Aya penuntut, aya terdakwa kan. Ponis oge disebut putusan hakim ka terdakwa dina perkara pidana. Gitu. Ponis tehnya. Nya di antaranya ge 10 tah istilah naon ngaranna teh tina hukum anu masyarakatnya minimalna kudu apa. Laras. Kudu kumaha gitu. Nah, cek orang Kuningan mah saritem bener laguna cenah. Siap. Engke. Di anisan, dicintunkeun kayak Kayak kaku. beres live. Kayak diputar. Diputer. Ya diputer udah ready sih. Nah, terus kudu kumaha cenah lamun di masyarakat teh merasa jadi korban kekerasan atau jadi korban tindakan pidana kudu kumaha gitu. Cik saapal akang kudu kumaha. Akang teh aya nu nyabak bujur.
perbuatan yang tidak menyenangkan gitunya. Nah, eta mah geus pasal akang bebejana ka mana? Bebejana eka hansip we atuh anu deket. Nah, lamun gitu putus moal kena. Moal. Moalnya polisi atuh. Nah, eta cing ku yang dibejakeun. Dibejakeun. Dibejakeun mah geus jadi tersangka. Tina mimiti urang laporan ngerjain laporan tuluy istilahna nepikeun ka naon teh diproses teh kan kalau cicingpan ieu teh henteu bisa cepet kumaha si masalahna masa geus ngalaporkeun teh meureun pencarian keterangan si polisi teh terus ngumpulkeun data jeung saksi jeung bukti jeung visum menanya kudu lengkap heula eta nu jadi lila teh karena etana can terpenuhi ulah langsung negara teh sok lila eta teh panyakit hate Kang geus ulah percayakeun we gitu kan jadi langkah utama jeung ngalaporkeun masalah hukum tergantung karena jenis kasusnya gitu. Nah, jeung dugaan tindak pidana segera datang ke sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT di kantor polisi tah. Jen laporan syaratna bawa identitas diri KTP, kronologi kejadianna kumaha ye. Terus bujur. Terus barang buktina kumaha kudu visum. Nah, terus kudu apa masyarakatnya bahwa laporan ini gratis. Gratis Ang. Make biaya. Kayak si pelapor pasti bakal nerima surat tanda terima laporan polisi STTLP. Itu jadi terus ya rincian lengkah jeung lembaga nu bisa ditujunya sesuai dengan jenis masalahna kan loba masalah teh kan. Nah, tindak pidana ya pencurian, penipuan, kekerasan lah nu pidana subnapana pidana datangi kantor kepolisian terdekatnya Polsek, Polres atau Polda gitu terus menuju ke bagian SPKT nu tadi nah, terus nyieun pengaduan awal gitu atau ke call center bisa call center biasanya jadi kosong asa ulah jadi lupa tak di bumi abi geus dilebet ya aya nu lebet bangsat jigana ya abi bingung ge bisa langsung ada mah pamajikan moal atuh tah eta mah jadi ulah sembarangan oge gitu nah pada ayeuna mah geus nu geus mulai terbiasa teh masyarakat buru-buru bebeja teh ka damkarnya ayeuna nya emang kota damkar pelayananana berarti aya orai aya nyiruan aya rupa-rupa kahuruan kecemplung kana sumur. Jadi alus jadi si dinas damkar teh mata kitu ge deket pisan jeung masyarakat gitu. Terus cepet oge responnya alus ya teh salut lah tapi ya geus habis waktu teh tos lewat tos anjing deui teka raosnya banyak tambahan saja dia mati ari ngobrolkeun terkait anu kapanasaran masyarakat pengetahuan masyarakat teh kitu karang ieu teh loba pisan can dibejakeun teh mudah-mudahan janten manfaat kanggo masyarakat komen gitu ka baca sadaya sok baca atuh ayeuna sawareh baca sugan kaburu sana naon ya sok dinya keong aya rescue eta Mang Pidin cenah terus teh Mang Tang macana do aya nu ngabingungkeun satu aya nu ngabingungkeun MUI cenah anjing laut disebut halal da anjing disebut haram da lauk cenah itu cenah liar cek dia kumaha bingung tah diheurap we Mang Tang cek mah letak Mang korong teh cenah atau lapor kapos hansip ta atas gitu mah gitu atuh nuhun orang Sunda kesadayana segala mangsa rehat amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di mana